Yang ya kurang minta sumbangan ka eta tah sa eta tuh. Oh anu anya? Heeh, bos belasan nya. Heuh kamari rame cenah euy. Sugan aya, ya sugan mere. Sugan menang badag atuh. Anjing cari gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Punten. Ilman teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Pak Haji. Sok balikan sih bener ngomong nak. Nah, kieu jelema teh. Terus baiklah. Panggil sebut Haji bae nama. Heuh. Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Pak Haji. Nah, ayeuna nama bener ngomongna. Nah, kan dia gadengan aja tamu atuh. Mun, Pak Haji. Kumaha? Kebutuhan naon atuh ya teh? Jasa dilebet, Pak Haji. Ngobrolna ame raweseun. Heeh, sok aja dok. Iya, asup lah. Kakak, belum. Si orang itu juga. Kisah dulu. Sok. Kalau toh, mau baju itu. Niku. Di mana itu? Di mana? Butuh naon itu? Kieu, Pak, abdi teh ti Dari mana? Pak Deui. Pak Haji. Orang tengah 7 kali ke Haji teh. Oh, nuhun Pak Haji, punten Pak Haji. Iya, abdi teh nya bade nyugun sumbangan itu Pak Haji, kangge keperluan kampung nih kan. Kayak biasalah gotong royong menawi bade nyumbang Pak Haji. Angse orang. Mah susah dari minta ada sumbangan. Butuh sabaraha sok, butuh sabaraha. Di urang mah duit mah loba tuh yang nu pesak sakieu, acan nu didambang. Anapun angel loba keneh. Sok ngomong. Iya mah sakaridoan Pak Haji we mah bade masihan sabaraha oge. Mohon Pak Haji. Iya Pak Haji. Saridoranya. Mohon Pak Haji. Pak Hajinya berarti Mohon nya. maaf Pak Haji. Aduh. Ya, orang susah. Hatur nuhun Pak Haji. Mudah-mudahan sing engak kagetosan deui, sing ageng milikna, sing terek ka haji deui, sing ageng kanjutna Pak Haji nya. Tapi Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Mangga. Pak Haji, gara balik. Sok, gara baliknya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Badag sih kan namanya mah. Badag Pak Haji mah. Cair anjing badag beureun teh mah. Badag sih kan. Haji gitu mah. Haji. Ku 7.000. Ka haji we 7 kali. Ribu. Deui. Goblok. Anjing harus sebut haji. Haji genep kali. Ah, anjing 7 ieu teh. Haji pipit anjing. Hari barang berekat pelit kieu anjing. Sempit sia ta kuburan goblok.